Nah wargi pilih wargi ngagaduhan domba anu nyatuna kirang seperti kamari kasih kuring anu komen kieu. Kang cenah abi mah domba teh kumahanya jukutna teh cenah sok nyisa wae dina kokopan teh. Tadi solusina ya. Ongkoh makan upami nuju usum hujan mah domba teh sok rada olo-olo komo jukutna baseuh mah. Tah sim kuring mah sok nu kieu ye wargi. Salian ti rutin dipasihan obat cacing ngan upami nuju teh aya obat cacingna kitu nya kada meh sim kuring sok nu kieu tah. Tinggali. Tinggali tah. Nah, tinggal ieu. Tuh. Tuh. Naon cing nu kieu? Nu kieu teh disebatna teh di dieu mah lampuyang. Seungit wargi. Lampuyang. Dikumahakeun cenah mang? Pan sok kadah jelas wae cenah geuningan. Bade dipasihan ieu mah mangga. Sim kuring osok ieu ge nya. Tah. Upami domana kirang rampus dipasihan ku nu kieu syariatna gitu nya da anu ngarampuskeun sareng anu sanes mah sanes urang gitu. Tapi urang mah mung nyareat. Sim kuring mah sok salah sawisna sok dipasihan daun anu kieu. Atanapi nu langkung sae mah ku ieu tah. Tah ku ieu wargi tah. Ku ieu nu kieu na tuh. Tuh. Tah. Ku ieu na, ku beutina. Saena mah anu ageunge ngala di jero da seueur tuh. Tah, nya ieu. Tah. Nu kieu na wargi tuh. Tah, ieu teh sae kangge domba mah. Dikumahakeun cenah nu kieu, tah nu kieu mah upami beutina nya diparud. Parud upami aya mah dihijikeun sareng koneng gede. Koneng sanes koneng anu paragi masak sanes koneng gede aya. Da upami anu sok inguan mah sok apaleun kitu nya koneng gede. Upami teu aya mah koneng gede wios nu kieu hungkul ge parud, cayan, terus dicayan bade dihijikeun diuyahan salit mangga tina naon. Upung sae mah langsung we terus diparud, cayan, turas caina diarah caina pasihkeun we ka domba upami ieu mah upami rada sesah mah dicekokeun. Kangge sepetan mangga dicekokeun ku botol mangga. Nu kieuna misalkan rada tanggal ku ieu na tos. Udah kitu rutin setiap ngarit, unak nu kieu karit hijikeun sareng jukut tina naon. Itu teh warginya. Mudah-mudahan we kanu naros atuh sing pas gitu kana walaran sim kuring. Kangge wargi-wargi sim kuring, kangge nu tacan uninga tapi nya khususna kangge peternak pemula saperti sim kuring. Upami domba kirang rampus pasihan daun nu kieu atanapi ku ieu na diparut saur tadi teh. Hatur nuhun nya wargi teuing hilap semangat we lah.